Wah. Wah. Sakieu mah cukup rapi sakieu mah dia. Tuh. Kira mah si eta si Tarsis seuri kan urang kieu teh mun nya. Aing mah. Nah, ari si Kasno pati jajar-jajar gitu. Agak bersalah akit dapat umur becus. Kasno. Hei, Jajar gitu. jadi kumahakeun atuh. Astagfirullahaladzim. Mengkesan itu tukang sapi erek ngeuyeun tuh. Ari tadi sebutkeun kudu di kitu-kitu, aing si kieu-kieu salah keneh kumaha ieu teh? Lain maksud teh bengketan itu tukang sapi geus mungguan. Kita lebih pakai ke dokter. Ngomong ama Adi. dari kasih da teu bonge urang teh.